mah Kaula nun. Ci Bapak hayang nanya ka mah Sadaya-daya kaula nu naros naon mangga teh teuing meuni ararisin payuneun barudak. Bapak yang romantisan Hayang saksian. sakeuna romantis mah geus we atuh di kamar tong di dieu daerah de cie si eta rek katinggang eceng si bape naon katinggang eceng teh lope maksud teh ma Kaula nun. ci rek nalek kanu jadi pamajikan kewajiban lalaki kanu jadi pamajikan nyatana nalek sabulan sakali kewajiban Nya. sabrab nyuk japab nyucul kana galur mapai kana riwayat mate hiji putri raja di negara Sekarumambe anak menak anak raja putra Prabu Jinawea Nya. malahan keur disayembarakeun Bapak harita ngiluan mungguh keur takdir mah geuning mah teh jodona Bapak da Bapak nu meunang eta sayembara Nya. sedengkeun Bapak anu sakieu sangsarana bari mawa budak satilu-tilu jeung balalangor nu hiji mah bager abdi jadi manehna pangbaong nama Nya. tah naha mah teh genah ku ayana posisi saperti kieu naha aya keneh kanyamanan naha aya keneh karomantisan dina kulawarga urang atawa naha naon kakurangan Bapak bisi malah cek Bapak mah lain bisi deui ieu bakal jadi sajadi Sadaya-daya kaula nun. sok jawab Duh, manawi teh naon we Kakang Semar kasauran teh meuni asa reuwas rek naros teh sugan teh naon. kahariwang kaula teh sugan teh saya teh bade mirak kaula moal ai mirak mah Tapi geuning kitunya tina kamelang salira teh ka kaula teh sumun kanyaah Bapak nyeta ai kaula mah istuning celik putih celak herang Kakang Semar. kumaha maksudna Kaula mah kasalira mah teu manang kana harta sokormo kana rupa. tapi kaula teh ngarumasakeun diri yen kaula teh hiji istri ai istri teh pondok lengkah sedengkeun istri teh kawajibanna teh lintang ti kumaula kanu jadi salaki yen ngajadikeun salakina teh pangeran di dunya Ngaulaan salaki. Eta teh sabagian keur ibadah kangge kaula. Istuning kaula teh sepiing pamrih rameing gawe kumaula kasalira muarek punta penta itu ieu sok komo ngadat-dadat kahayang pribadi. pan mate boga Bapak Benghar Kakang Semar, ai harta banda mah teu jadi jaminan pikeun kebahagiaan hirup kaula. bener Laras, lah matak ai can hayang kawin kayak kitu da sieun teu manggih cara emak awewe emak teh geulis loba merebutkeun bala teh keur meukeun anak raja bari jeung geulis hese cara emak mah awewe mah aing mah gampang naon aing mah kumaha ngomong we bejakeun we aing teh pilot we kumaha we nipu ka awewe mah mun kapanggih neangan deui juri kemana we karep diajar eta kaitu ulin ka CR geura goblok sia kita mah gaulna kitu sia mah
jadi cinekna aya gantar kakaitan Kakang Semar eueuh aya nuhun katampi ku Bapak atuh samulina salira bilih aya kakirangan ti kaula ulun kumaula teka bilih kirang dina masakna eueuh dina nincekan atanapi nuju mijitna teu aya dina nyerpisna bilih kirang mantap tangguh mate meureun nyebutkeun tangguh-tangguh teh meureun Bapak mah eleh wae meureun heeh jika nama ada terang-kadaran lencak sudah mantap jadi kumaha tuh bagja syukur bagja kumayangan Bapak ngedengena hari nyium ka bibir si kata musuh beak pipi emak dah karungkup ku bibirna nah saya teh kitu sirik mah sia mah kitu wae ka aing deh tah mak ieu Bapak aya kanya saeutik gan katarima kumaha naon ninggal mah anu sakitu ti hot-hat digawena ulun kumaula ka Bapak istuning teu ngijing sila bengkok sinembah ka Bapak laras nanging pangrasa Bapak mate beuki dieu beuki ngorotan eta awak aya sugan teh tina dasarna kabeuleuh ka Bapak meureun rarasaan Bapak mah sigana mah tina capek mak digawe nya teu kumaha deui mak capek digawe Bapak nyaksian Bapak init ka sawah jeung barudak ulin kaitu ka dieu ngecek ngebur melak tanur lamun dibandingkeun kacapek Bapak jeung emak mah teu satai kukueunana emak kacapek teh Bapak mah nya mun dicuk-cuk dimimiti adan awal jam 3 mak geus miheulaan nyaring teh ngageuingkeun barudak Bapak pikeun bebersih pikeun salat subuh malah barudak mandi teh emak teh geus pakpik-prek di pawon pakpik di dapur ngake nyangu jeung sajabana nyadiaan kopi keur Bapak anu rek init ka sawah malah asa jarang nita Bapak teh da Bapak mama hideng sorangan gini nya Bapak itu mah digawe ka tatangga nyaeta bersihan nyuci papakean yang sajabana malah jam 10 berang mak balik heula ka imah ngake sangu ngayakeun timbal keur Bapak di sawah beres eta masak mak init deui ka sawah nganterkeun tatangga ngurus budak tatangga nepi ka sore nya malah ayah Bapak ayah kahayang cangkel itu ieu teh mama sok meuseulan sok mijit ka Bapak Bapak di naon dikaleketek dampal sampean teh emak teh nepi ka Bapak teh kuheur sare teh mama teh terusan malahan Bapak nepi ka kerek ti brasare teh mama masih keneh beberesih papakean barudak di dapur di kamar cai Bapak ti berasa teh kitu jeung kitu da ini ka barudak kakak ulin ka pagaweana teh bisnis abdi mah nya ai kuring mapan sih keur ngalabelut ai peuting teh nya ngadamar ai uing mah ngaronda apanan aing mah puguh kawargi bangsat menang 3 nya gitu mah laras tah Bapak teh asa dengeunah nempo pagawean mah anu sakitu capekna di teka ku sorangan matak jadi capek kana awak laras tah
Bapak teh aya kanyaah naon kanyaah teh kudu aya idin ti emak naon kanyaahna bapak teh nyaeta rek kawin deui emak tobat astagfirullah Gusti naon teh kadenge ku aing naon kumaha ku kupingan teh bapak teh rek kawin deui naon teh naon eta bapak rek kawin deui nu balik si teh kadenge ku sia si hideung teh si anjing goblok hireupna teh sakene rek mereka nyaah goblok kitu Pak, kelajak. Dewek can beres jeung inu sileuy. Maksudna kumaha itu jol ngadak-ngadak palai garwaan deui. Nah geuleuh ka kaula lain. Nah kaula kirang kumaula ka salira sanes. Nah naon itu Kakang Semar. Heueuh pandasar teh kanyaah. Kanyaah kumaha? Kanya aku maha anu aya mah peurih hate kaula mah diduakeun hate teh goblok bapak aing ngomong teh sugana teh isuna mah ka dinya lompatna eta caritaan teh cirina kanyaah bapak begitu sotek keluarganya akama kawin deui teh naon cing naon heueuh budakan riwayat mah anu sakitu capekna capek kumaha heueuh mah di isuk jedur nepi ka sore jeder teu waleh eureun digawe ayeuna ngangkeun lamun seug di imah pamajikan dua mate moal capek teuing tempo bapak keur leuseuh digawe hayang dipeuselan hayang dipijit muarek nita emak apa nita teh nu ngora waduh puasa kitu mah kudu anu sok kabarkeun arukan teh enteng kurangan beban emak aya gering wewe nu nitah nyandung ka salakina aduh eta nyandung wae mawa katerangan aduh era we ku Pak Haji Rasim aing gablek kolot ieu heeh leuwih ti Abah Ramo ieu mah kalakuan ieu Gusti kumaha geus anjing kadek jelema kieu mah tingalikeun ku aing ngerampok kabeanana tuh mah tong digakeun kieu mah radah sukuna tingalikeun sok aduh Gusti ampun nah make jeung ampun hah bogoh teh ka bapak kantenan nyaah teh ka bapak kantenan narimakeun ieu bapak teh pangeran dunya kantenan ieu kanya bapana teu katarima kumaha ieu teh maha kanya teh mah hah jeung deui bayangkeun di mana bapak sok ul ka itu kapuseur dayeuh mah sasoranganan di imah meureun aya nu ngora mah aya nu maturan astagfirullah min hate nepi ka panas ieu aing sok emak Setia Ragen istri nu Satya satu surti beureun maksud bapak piraku teu kaharti nya atuh aya kitu carana mama teh teuing ngijinan nya ngiringan aya teh mah kangge kasayan kaula mah geuleuh aing Gusti tingalikeun ka kitu-kituna si eta mak papa thank you sami-sami bapak sami-sami Gusti
tingalikeun ku aing lamun kawin di Kapangi tingalikeun kanjutna dicepret ku aing ngalikeun nuhun mah sadaya-daya tah ayeuna rek nanyakeun ka barudak heh ameh nganteur seserahan minta diserenkeun ka awewena sadaya-daya kaula nuhun ridho nya dirido we da kumaha deui tuh sok ayeuna di Silaing kabarna kumaha tanggapan beureun kadenge ka dikasaksi pinung Silaing geus mere ngijinan ka dewe pikeun kawin Silaing kumaha cai naon kumaha Silaing tindakan maksudna kumaha lain nya tujuan tahun teu ai eta kumaha henteu nya kuring ge idem we sarua reng hei kumaha euy si teh ka aing teh lain ceuk naon si teh aing keramak ya amak naon pan bapak aing rek kawin deui jadi saya setuju henteu aing mah teu setuju bener heeh saya setuju teu halus tapi kan kasih goblok bejakeun teh kasih gendut lamun kekeh betekeh gelut jeung aing di si anjing teh tong make urat sih ngomong deh ngerakeun sia tong kitu heuh mah jiwana tangguh tapi hate kudu leuleuy geus wakar ku deweknya sok wakar kuah bisi kuring mah bisi langkung saur bae carekna bisi kaleuwihan teuing aya akam mapan baluas nyarekan ka bapa oge juri kemana we karep Siling mah era aya rek ngomong kasate kasaksian ku bos Iwan Bel isin Pak abdi jadi wawakil barudak ya maksudna pikeun menyuarakan ieu si Dawala jeung si Gareng nanging sadaacan abdi sumanggem carios panjang lebarna hoyong dicuparkeun tina dosa perdosaan abdi bilih abdi kaituna nyarita teh bilih langkung bisi katepaan ku sifat doraka kanu jadi kolot maksud Silaing saya bilih nyentuh kana kolbu ngagebrakan mana apaan ieu mah bapak teh nyuhunkeun ka manang ti abdi salaku anak heueuh kana kapalai bapak heueuh tapi teh yang bebas ngomong teh ulah kauger ku sifatna anak jeung bapak lesot gedeung mah lain hahaha jawab sia mah sok leuwih apaan ame bebas nu mawi sasadu teh oge apaan kudu nete tadi ninca kamalan saur bapak tadi teh heueuh ridho insyaallah jah insyaallah kudunya sok salaman heula salaman hayang bebas abdi ieu tapi tong kaleuwean teh sia moak mangkewe alah curiga aing jang sok atuh benernya bebas abdi ieu mulai aya sifat doraka keur jadi kolot bebas aing geus kieu mah biji lah jiwa tangguh na biji lah nah Silaing gebres-gebres gitu bebas mah aing geus uang aing kitu mah moal balik deui jang butuh bedog teh kalem rek diasalah ku aing jadi bate naroskeun ka sadayana palaputra yen bapak gawin teh 1 tahun teu kitu henteu naon sababna aya sababna naon sababna Silaing teh tarangeun teu mar sia bebas pan apaan bebas atuh make tilam we jang belas semat teuing heueuh da geus jadi perjanjian mana bebas pakai
dengekeun ku dirinya babeh emak kurang kumaha geulisna heh loba tetangga anu bogoheun ka emak raja-raja oge bogoheun ka emak lamun kudu jujur masih cepet oge bogoheun ka emak tampiling sia bisa bajakeun heueuh apaan eta curah lin sia mah jempe atuh kiting karep wae heeh emas sakitu geulisna beunghar ongkoh bari mawa abdi anak tere emak teh ka abdi teh tere tapi satere-terena abdi karasa pisan ka nya anak lir ibarat ka anak kandung ka abdi tah komo ka didinya beh nya si eta mah leuwih pikir ku bobotok antum mereka mana karap teuing tuman da wala sok ari ngeunteung atuh ngeunteung bapak ngeunteung ai bapak kasep teu hah ai bapak kasep teu henteu beunghar teu henteu ayeuna bayang gambar ku bapak kasep henteu beunghar henteu boga karep hayang kawin tah nu kitu jelema teh jelema kandal kulit beungeut tiap jelema kandal kulit beungeut kaituna beungeut teungeuleun mar geus anjing kadek tuh mah jelema kitu mah kekerasan wae sia mah heeh kalem kalem jang eueuh jiwa tangguh tah pikir tong bujeng hingganya anak ka bapa abdi pengalaman panas tiris ngedalingding abdi dekah ngaruhuh ngarahuh eta nepi ka sare tibra panas ngucur terus kesang nyaho-nyaho dikompres dahi abdi kumaha dina tarang abdi bari digalentoran kumaha jang buru-buru geura cager si laingnya si laing cacak anak sampeureuan komo ka si laing kurang kumaha emak teh turunan menak turunan jelema beunghar cing mikir kana riwayat eta bapak teh nyangsarakeun emak tanpa la mereka nyaah ka emak anu leuwih tina harta atuh nyaah secara kieu make jeung ngaraheutan hatena apaan sih lagi ngadenge make ngawijian biwir bisa nyarita hati mah teu bisa raheut mah raheut we bener jang bener naon kakeprok ieu seueur laleur sok pikir bapak aparnya dewek teh nyaah lain kitu prak-prakanana hitam si kurang ajar batur mah mere mobil mere sawah mere emas kalakah mereka nyeri teu ngeunteung mah ceng celengan plered geus anjing katek jelema kitu mah ningalikeun ka aing ka anjing kekel teh goblok sia nganyerikeun hate ka emas nya ge aing ka maindung sampeureuan tapi kanya anak karasa ku aing sok dewek teh ibadah sedangkeun katerangan oge geus netelakeun ieu awewe teh sawarga Firdaus teh pitempateun awewe anu ditanyandung ka salakina saha anu ditanyandung teh saha anu ditanyandungna awewe tapi da ieu mah bapak anu ditanyandungna anu ngaproposakeunna bapak lain emak sok heuda meureun mah teh hayang ngawakilkeun ka bapak tanya hatena sok pokona mah geus diizin aku bapak kumaha we
tong sok itulah gaul jeung saha bapak teh heh teuing gaul jeung Mang Enong kitu heeh jang dewek mah ibadah da dewek mah teh deuget hayang-hayang teuing ngan ieu mah kulantaran ieu awewe teh nyampeur wae ka dewek iraha nyampeur minggu kamari pan bapak jeung abdi heuh nyampeurna mah moal kataraku salarea dan nyampeurna oge dina impian dina naon dina impian heuh aduh Gusti ampun sarua we jeung jog-jog ribu aloa ngaju bulan kuasiung da wala kitu kumaha lamunan atuh lamunan babeh lamunan ye aing ngarangan impian aya kembangna syare aya kaiimpikeun aya nu kabawa impi diheungting bapak teh sorena teh nonton film FTV peutingna kabawa impi beda ieu mah beda naon ieu dewek teh dileujak sapoe mah heueuh datang eta awewe teh diantep ku dewek kadua datang deui dina impian bari ngagupayan buru-buru dewek teh hayang buru-buru dikawin ku bapak kitu cenah ade cek eta awewe teh katilu datang deui nganung harti nista maja utama ciri jeung totone anu pasti itu terus aya teh ngaranna asmana alamatna aing ngaranna mah Pancaningrum di Padepokan Ajar Padah oh boga Padepokan tah dewek terek ka Padepokan Ajar Padang menta diantar ku si laing kelanan logika kumaha ayeuna eta jelema teh boga padepokan setiap jelema boga padepokan meureun minimalna boga jelema beungar heuh setiap jelema beungar pikir ku bapa kadaharanana tong bujeng ingat dina papakaian jeung resikona dina kadaharanna ge paling pasti bermewah-mewah goreng patutna kadarana paling meureun fried chicken Dunkin Donut spaghetti burger hambur duit geureun pasea tek bengek teh heunteu tapi bapak bayangkeun unggal poe dahar jeung asin peda aya keneh beurangna angin asin peda deui peutingna jeung hulu peda cok lain ukuran rezeki mah logika itu genut logika bapak mikir anjing logika goblok sia teh tong kasar wae sia teh denge ku barudak mengewa sia teh geuleuh teh da ieu mah kieu we kieu si laing rek nganter moal kana kayang dewe moal aing teh ibadah jeung ibadah mah kitu sorangannya lain ibadah kitu mah bo dawala abdi ngilu mah moal eta surang ajar gareng naon anjing nah sok henteu jang wah cilaka sia masuk ngadek leujang ah ieu kabeh moal nganter moal nyaan sedek demi Allah daya doraka dihakan doraka ku abdi sok bu itu si eta mah Kakang Semar geuning barudak teh dengan terma kumaha tuh Kakang Semar berdoa era kucai mah era kucai di mana cai turun di luhur gunung di tengah jalan di Bandung kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampah komo bapa jelema rek kayang we bapak nya atuh kitu mah carana bade angkat nyalira
kumaha bari jeung ieu teh parantos bade reup magrib Rek pada salat maghrib rek ini bapak rek neangan eta awewe atung ke dewe Kang rek ayeuna bapak wayana doaan sadaya-daya atuh sok atuh mangga wilujeng Kakang Semar mung kaula mamangirinya bisi nyeri moal bisa teh mimitina ka jeuna moal mantap ka itu nama bener saya mau ngeder moal dola moal baik ini serangan DWK hayang teh dibegal tuh mana cuma gitu mah ya Hah? Kawas lain kakolot nyerita teh nepi ka sakara pingsun cu Tuman, mak, kolot kitu kudu diwarah. Kolot nahaon kitu peta. Nya. Mak cing sabar heueuh. Pokona malah mana cing kuat, cing teger. Tenang, pokona mah da bogoheun loba anu ka emak, nu bogoheun teh. Bapak saat oge bogoheun ka emak. Marukana Papa Surya. Di komunitas jiwa tangguh ge Kang Surya Chandra ge bogoheun ka emak nitip salam cenah nungguan randana emak nya mak geus antepkeun mah lah dayana mak tak kieu mah terang ngalawan mah teh ka bapak teh bager teuing ka salaki teh batur mangunghak ka salaki teh mah teu sabar teuing tos sok kitu mah kesalahan lalaki teh tong diantep teuing lah sakirana salaki salama carekan kumaha sieun doraka jang ya moal salah mah mun kitu bener salakina rumah geuning ka salaki teh aya kambak main blokir WA nya foto dihapus mak turutan kitu da teu boga HP nya meuli kieu mah meuli we nu cinit-nit nya ya mah manehnya ka emak cuma lamunnya ka emak daek ngagugu kana kahayang emak ja ih tangtos mah dawala tangtos mah tangtos palai naon mah tuturkeun bapa maneh ja nuturkeun kumaha maksudna tuturkeun bapa maneh deui belaan kahayangna mate hariwang di jalanna bisi kumaha onam ja astagfirullahaladzim apan mate nyeri hate nya nah atuh make jeung abdi teh ditanturkeun bapa kan sidik mate nyeri hate kulantan bapa rek kawin deui nyeri hate kena ditinggalkeun ku bapa tibatan bapa maneh kawin deui ja teu kagambarkeun ku emak di mana emak kalengitan bapa maneh kelo bapa aing peletna pelet maronge meureun nya pelet paling oge pelet lauk emas ya lain anu nutur kana wujud mah gerak jeung goreng patut jeung beungeut bodas awak hideung bentelu ongko sing kayo di mana-mana. tapi kumaha bisi abdi sakompet daunkeun bisi pajakeun abdi teh nuturkeun kana kahayang bapa ngabela bapa dumeh ka emak indung sampeuran moal ieu mah emak nu nitahna wayahna jang lamun heueuh mamaneh we jeung si dawala si gareng mah di dieu tuh aing mah tadi nama atoh aing hayang ngadek di jalan jiku pangadekeun ke maneh dawala tong cing wayahna jang ieu teh nyaan mah nyaan jang wayahna kumaneh tuturkeun kana kayang bapa manehkeun bae narima mangoge sanajan rek 2 rek 3 anu bakal datang ka dieu apa majikan bapa maneh nu ngora ridho kak sasajinga
Aduh anjir aing iraha gabel pamajikan seperti kieu. Heeh. Bati Gusti Nu Agung. Nya. Kayak kasamper ku abeing. Nya. Jik brajang. Itu galak garek. Naon? Nitip emas ya. Udah jauh tik saya mah togil ah. Mah baluas bisi ngadek ke bapak. Ngan aing mah hoream saya deket-deket jeung si bapak aing keuleuh. Moal ya. Abi di kajauhan mah. Tuturkeun bapakna bisi kumaonna bisi aya siku surung ulung gelagah kencana mau ngamuk gajah mata marek bantuan ngan di